Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa nepangan di mitra sadaya bade mangdongengkeun deui wae mitra, neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna carios kalayan judul Rana Beng Serat karangan Ki Leuksa. Ieu dongeng kahaturkeun ka mitra kaum dangu sadaya anu mugi-mugi ngajantenkeun pangbeberah kana manah, panghibur kalbu minangka mulangkeun katineung kana carita-carita Sunda. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat parantos dugi ka di mana ya teh? Di surga teh kitu. Geuning endah di surga teh jigana sagala aya da. Cekolot ge di surga mah sagala nyampak, moal aya kakurangan. Tapi di mana nu aya dahareun aing lapar. Cek Sari bari ngarampa beuteung panonna rarat-reret neangan dahareun teu malire ka petugas ti Hibum anu ngajanteng hareupeunana. Bangun ayo keluar ti dieu, naik kana truk ayo. Cek hiji sora jiga anu taya ras-rasan gebeg atuh Sari teh ngarenyag karek sidik harita hareupeunana aya nu ngajanteng make helm bari ngamang-ngamang papentung karet. Aduh juragan, aya naon ieu teh? Naon dosa abdi? Tak loba carita ayo edit tukana truk ayo naik. Palatok tonggong Sari teh ditako lalaunan ku papentung. Atuh Sari teh mani ngarempod sieun dibabuk deui, kapaksa nurut terus lempang digiringkeun ku patugas muru kana truk anu geus pinuh ku padagang kaki lima ditambah ku galandangan jeung WTS. Sari teu ngarti manehna teh rek dikumahakeun, tapi najan bari kitu kapaksa nurut da puguh gede kasieun. Kalacat unggah kana truk ngahiji jeung batur anu pada-pada ka carek Tibum. Dius truk teh maju ninggalkeun alur-alun. Sari ngahuleng manehna mikir jeroning ati, nah rek dikumahakeun tapi teu bisa ngabantah. Sarta teu loba carita malah anu sejen ge sarua iwati ngaharuleng mikiran nasib sewang-sewangan. Reg truk teh eureun di hiji tempat hareupeun hiji kantor. Jerut-jerut para patugas turun ti heula, terus sakabeh panumpang dititah turun digiringkeun ka hiji rohangan anu cukup legana. Sari ge kabawa manehna teu wani baha, gek diuk di pojok cameot bari ngararasakeun beuteung anu lapar. Jabah hawa mani tiis kawan tu hawa Bandung dina mangsa hujan miripis. Pengumuman semua harap tenang, akan diadakan pemeriksaan. Cek hiji patugas bari mamawa megafon atuh mani simpe jalma teh taya nu wani nyarita. Liwati tenang teh mata keung sabab didinya mah taya nu bungah dina roman ngalangkang kasusah jeung kasedih. Akhirna hiji-hiji dipariksa, ditanya KTP, ditanya pamatuhan jeung sajabana. Nu diheulakeun teh tukang dagang, terus galandangan, terus WTS jeung jalma-jalma
nu dicuriga sejena. Mitra hiji-hiji jalma teh keluar ti eta rohangan pindah ke tempat sejen. Ari Sari nyempot di pojok malah mah rada poek kahalangan ku roda tukang rokok jeung limun. Akhirna kadenge nu ngagero nanyakeun beres acana. Jiglag salah saurang patugas mariksa rohangan ret ka Sari terus nyamperkeun, boro baju da cicing wae. Sari teu nemalan jeung cangkat lalaunan lalung senaker karasana teh jeung sirah rada lalieur terus nyamperkeun kana meja pamariksaan ngahadap kadua patugas nu kumisan mani jatreng kumisna teh gek diuk. Mana KTP? Pokna bari neuteup. Teu gaduh Bapak. Sari lalenyapan hatena loba kasieun. Sanggaran? Pun Sari. Naon pagawean? Teu gaduh damel Pak. Rek naon cicing di alun-alun we kieu. Abdi teh nuju milarian padamelan bakat ku capek kapulesan di alun-alun. Tulungan atuh Pak. Abdi teh nuju menak kasesah. Jep biar empe nu mariksa jiga nu watireun ka Sari mah. Beda sorot panona jeung beda dina sorana. Nu saurang narik napas jero memeh pok ngomong neuteup heula rada lila. Kana naon pangabisa jeung deui nanya butuh ku pagawean. Kade ulah bohong ye bisi akon-akon wungkul. Demi Allah, abdi teh nuju menakar rapat milarian padamelan teu kenging wae. Maklum abdi mah di kampung. Tegaduh keahlian. Mun geus kitu rek neangan pagawean kumaha tuh? Abdi kantos janten pembantu rumah tangga nanging. Sari teu kebat nyaritana Cipanon kalah miheulaan biji lantaran mun inget kana lalakon di Imah Yunus matak nyereset kana hate asa ngagerihan kana ati. Coba terangkeun kumaha pangalaman anjeun. Mitra Sari maksakeun nyaritakeun pangalaman. Dibejakeun garis badagna para patugas nu aya di dinya sajengjengan mangahuleng. Nu tadina siga galak jeung beungis teh geuning bukti nama harade budi. Masih keneh kuat terasa kamanusaanana. Dangadenge lalakon Sari mah teu burung pating seredet hatena mikarunya ka Sari. Ku pitulungna Allah salah saurang tinu mariksa leuleus hatena. Watir jeung mikarunya ka Sari. Lamun saraya satuju saya rek ngabantu ka ieu jalma. Sabab aya nu butuheun ku pagawe. Sugane kapake. Teu hese babaturanana satujueun. Ngan aya saurang nu mepelingan heula. Sangkan hati-hati jeung waspada dina milih pagawe. Bisi matak jadi mamala ka hareupna. Tapi nu mikanya ka Sari geus teu beunang di halang-halang. Sabab lawang hatena geus muka. Kaasupan rahmat Allah dibere rasa welas asih anu leuwih gede batan nu sejen. Sari tenaga hidup memang dibutuhkan tapi aya syaratna nya. Aduh, nuhun Bapak naon atuh syaratna? Sari carinak dak Cipanon kabungah bijil. Lantaran aya nu daek ngadenge kana omonganana. Syaratna kudu bener bager jujur jeung satia. Insya Allah abdi sanggem nyuponan syaratna upami abdi jalir tina janji. Abdi wantun sanaos dihukum gantung buang tinggi oge. Gantung abdi di Monas. Cek pajabat eta Pak Mitra. Janjina gantung cenah kuring di Monas. Eta pajabat ayeuna nya. Hag atuh adik itu Pak. Ayo tuturkeun kuring. Isukan urang hubungkeun jeung anu butuheunana nya. Mangga Bapak, hatur nuhun. Harita keneh Sari aya nu mawa dipernahkeun di hiji tempat anu aman. Malah mah dibere dahar, disadiakeun tempat sare najan sederhana oge. Leuwih alus mun dibandingkeun jeung sare dina trotoar. Alhamdulillah Gusti. Nuhun ya Allah. Geuning Gusti mah maha welas maha asih. Gampil pisan ngalehakeun manah jalmi.
Mugi-mugi sing janten cukang lantaran kana dengkapna kabingahan kana hate abdi. Cek Sari. Bari sujud tina awahing kubunga hate. Harita teh aya di kamar sorangan eueuh nu maturan jeung eueuh pikasieun. Tapi sabadareureuh rada lila. Hate Sari kagoda ku sangkaan goreng. Lantaran ingat kana kajadian-kajadian nu kungsi kaalaman ku batur. Duh Gusti, naon anu bakal kaalaman ku diri abdi? Nah bakal langkung sae atanapi langkung awon batan ayeuna. Palang siang bakal dijual ku jalma sarakah, dibikeun ka lalaki baragajul. Ya Allah, kumaha mun abdi ragrag kana jurang kahinaan. Mugi-mugi sing ulah kajadian kitu. Hate Sari jumerit ka Gusti Allah muntah ngeuming menta panang dayungan. Sok sieun dijual ku jalma anu teu tanggung jawab. Sabab Sari sok ngadenge beja yen di kota mah loba kajadian kitu. Tapi Sari usaha sateka pola rek sabar nungguan naon-naon nu bakal kajadian. Ngan tepetot-petot ngadoa bari nyambat-nyambat inung bapa nada panang tayungan tinu kawasa. Cag tuna heula kaayaan Sari anu ngalaman ditewak ku tibum. Ayeuna kacaturkeun deui di Imah Basri. Harita teh isuk-isuk kira-kira 6:30 da Basri can init ka kantor karek sasayagian keur kitu reg aya motor eureun hareupeun imah. Tumpakna budak lalaki kira-kira 16 tahun. Bus ka pakarangan terus uluk salam. Jiga-jiga anak pawendi dah. Cek Basri dina hatena buru-buru mukakeun pantau mapagi saya mah. Naon jang? Di piwarangan gua apa? Ujuk-ujuk kitu Basri teh. Sabab memang geus wawuh ka eta budak. Laras di piwarang nyangakeun serat ku apa? Oh, nuhun. Sok kalebet heula atuh jang. Hatur nuhun Pak. Anging moal lami da bade teras ka sakola. Oh, mangga atuh. Nuhun kitu nya. Mangga Pak. Leos budak lalaki teh indit muru motorna. Dius indit deui. Ari Basri diuk bari muka amplop surat terus dibeberkeun, dibaca jero hate. Halisna rada ngariut. Tapi akhirna mah marah mah. Mah, ka dieu mah. Kagerohan bojona anu keur di dapur. Aya naon areuwas teuing? Asmayana rojol kata pas. Bapa menang surat di Pawendi pagawe kota Madia teh geuning. Eusina netelakeun yen pagawe teh geus meunang cenah. Kumaha rek ditarima? Nah, padahal naon, Pak? Asmaya can ngartieun. Kieu. Bapa teh geus sabaraha kali minta bantuan ka babaturan. Sangkan dipangneangankeun keur pembantu. Sabab nitenan kaayaan di imah teh matak seunggah. Pagawean loba, gap ku sorangan. Da geuning aya ge si Karmin bet mindeng balik ayeuna mah. Teu beunang diandalkeun tak kulantaran kitu. Mamah geus mejehna reureuh. Kudu aya nu mantu-mantu di dapur tah kitu. Oh, kitu nya Kangge abdi mah. Nuhun we nu aya. Tapi kade sing waspada margi milari padama teh teu gampil bilih matak namahan riweuh kana mana. Kanggo abdi mah mending keneh riweuh ku padamalan kasar jeung tibatan capek pikiran. Nyatang tuh kudu kitu. Dah memang dengan pagawe teh teu gampang, kudu nu jujur, rajin, daekan, bager, cager jeung satia kana tugas. Tapi nguji kajujuran teh hese. Teu bisa ditilik sakali ngareret. Tapi butuh waktu anu cukup, perlu bukti anu nyata. Jadi lamun butuh pagawe nu mutlak jujur mah jigana moal manggih. Sabab kasaha menta keteranganan ari perkara jujur. Ari kalakuan baik mah bisa minta surat keterangan KRT atau RW.
atau ka polisi. Tapi ari masalah kajujuran mah hese. Lajeng kumaha atuh? Ayeuna mah kieu we. Mun urang hayang boga pagawe anu bener jeung jujur, kudu bisa ngawarah jeung ngadidik manehna. Sangkan jadi jalma nu bener jeung jujur. Tarima welanan coba-coba heula. Bari titenan sifat-sifatna. Mun geus kanyahoan bere penerangan-penerangan anu hade nu ngajurus kana sifat-sifat mulia. Nya jujur teh sakumaha ceuk tujuan urang tadi. Tak kitu we ayeuna mah dicoba we lah 3 bulan mah. Saha atuh ngaranna calon padamel teh, Pak? Duka teuing. Da dina suratna pondok pesenan geus aya. Mun rek dipake hubungi Pak Wendy. Ngan sakitu. Nya cobi-cobi we atuh, Pak. Sugan we aya milik menang pagawe anu hade jujur jeung satia. Nyakeun urang tepungan ke pabubeurang da isuk-isuk mah loba pagawean. Kumaha geus sayagi keur sarapan. Basri Cengkat terus ngareret kana jam tangan. Parantos mangga atuh geura tuang heula. Basri teu loba catur terus dangdan. Geus kitu sasarap heula. Sanggeus tarap ti memeh miang amanat heula ka Asmaya. Mun Karmin datang sina ngomean bak mandi anu bocor jeung sina memeres kamar keur nempatkeun pembantu bisinya aya. Sanggeus disanggupan ku Asmaya, leos Basri indit ka kantorna. Kacaturkeun beurangna kira-kira pukul 1. Basri ngahaja nepungan sobatna nu ngaran Wendy digawe di Kota Madia. Barang gok oge duanana marah mai. Gek dariuk dina sopa di tepas hareup. Kumaha? Beres pesanan teh? Aya Pak. Daging duka ari kanggo sareng teu nama margi ari pribadi jalmi mah abdi teh kirang terang ieu duka jujur duka henteu. Da sesah ngabuktoskeunana. Nanging sok sanos kitu oge ari pirasat mah tos pendak kitu teh. Yen eta budak teh jigana mah aya sifat-sifat sae. Cek Pak Wendy. Nu penting tadi tas tugas ngayakeun operasi. Syukur atuh. Lain saha ngaranna jeung deui awewe atawa lalaki. Antar kumaha deui? Istri Pak kira-kira umur 17 tahun lah. Ngan Rarudin da jalmi di kampung. Sareng kayanana memang pikawatireun upami nilik kana sorot socana mah teu aya bakat kanu teu leres. Malih mah pikawatireun. Urang mana cenah? Lemawi teu acan ditaros leres-leres. Da wengi teh repot. Sareng teu kagungan KTP deui da panakna ge ku barudak ti alun-alun. Beuh. Palang siang awe bangur atuh en. Abdi mah tedugi kadinya emutan teh Pak margi benten antawis WTS sareng tunawisma. Atanapi tunakarya. Abdi tos tahun-tahun icik kibung dina hal ieu. Tos tiasa ngabentenkeun sifat-sifat anu kararitu. Pak Wendy sateka pola. Mereka terangan ka Basri ngayakinkeun yen Sari lain awewe teu bener. Nya teu naon-naon atuh ari kitu Bah. Di mana ina budakna? Aya di Panggarpa malih mah tos kanging nyalinan. Da wengi mah meuni Rarudin pikawatireun. Ke urang piwarang ka dieu atuh. Pak Wendy ngaleos heula ka tukang. Ari Basri ngahulang bari ngabayangkeun omongan Pak Wendy. Nyipta-nyipta kaayaan Sari. Tekung sileula jol deui Pak Wendy teh nyampeurkeun. Dituturkeun ku Sari nu geus disalin. Katana bersih jeung cahayaan deui. Basri colohok. Nitenan Sari anu ngeluk tungkul diuk dina ubin meni mando. Oh iya. Majeuna sakieu mah tuh. Basri panajuan pisan. Jeung deui jiga aya anu mamatahan. Hatena ujug-ujug kataji ku Sari. Bet jorojoy nya hayang nulungan. Upami kanggo mah nyangakeun atuh Pak. Saraos dicanak ayeuna oge. Mangga teh teuing mung titip upami teu kanggo ulah di kitu kieu kitu hawatos. Cek Pak Wendy cara ka barang dagangan atuh puguh hate
Sari teh beuki tagiwur. Sok sieun nyaan dijual keur anu teu uni. Tapi aya pikir deui dina hate leutik dumeh. Nampo Basri nu make saragam lengkep. Matak sareng matak ajrih. Piraku rek milampah anu teu uni kitu cek hatena. Ya, insyaallah moal dibamorekeun. Sabab sararea geus pada nyaho. Papada manusia kudu silih hargaan, silih hormat jeung silih ajenan. Sabab masing-masing boga hak ajasi. Taina ieu budak rek dibawa sekalian rek ditepungkeun jeung pun bojo. Oh, mangga. Apa de sanaos ayeuna oge. Nuhun ari katampi mah, Pak. Plong hate Sari asa ngemplong teu berat teuing ku Bang Baluh pikir. Sabab geus ngadenge omongan Basri nu ngajurus kana kahadean. Sari ngucap alhamdulillah dina hate tina awahing ku bunga. Sangaran teh Nyai? Pun Sari. Jawabna rada ngaleper. Sok sieun salah pok di mana asal? Di Sumedang. Sumedang. Nah pelebah mana Sumedangna? Basri rada ngajengho. Dumeh aya nu ti Sumedang dina kaayaan kitu. Di kotana we nanging eta mah kapungkur. Daya nama tos janten urang dieu, urang Bandung. Sari usaha sateka pola nyumputkeun asal usul nya teu naon-naon atuh. Da apa ge urang Bandung sote ayeuna bare teh mah da urang kampung. Ari Nyai nah nya yang digawe. Laras jurag. Geus biasa nyeuseut jeung migawe urusan dapur sejena. Parantos agan. Syukur atuh kitu mah. Aku bapak digawekeun tapi wayahna kudu sabar jeung tawakalnya. Kudu rajin jeung jujur, kudu satia kana tugas. Oge ulah poho kana salat anu 5 waktu nya. Kudu satia kana tugas, ulah boga rasaina jadi pembantu rumah tangga. Da sarua we neangan rezeki nu halal nya. Jeung deui ka itu mulia sabab ngabaktikeun tanaga ka jalma nu butuh ku tanaga. Mun dilaksanakeun kalayan ikhlas bakal jadi ibadah nu soleh nu dipikarido ku Allah kaarti. Kartos agan, hatur nuhun kana piwejangna agan. Sari bunga gede hate ngadenge kitu mah. Sabab omongan Basri keuna pisan kana sasaran. Memang gitu tujuan Sari oge. Ayo ayeuna mah urang ka imah bapak. Pegatu munjungan ka Pawendi. Amitan bari nganuhunkeun. Sari teu talangke manehna madep ka Pawendi nganuhunkeun kana pitulungna. Oge amitan rehna ayeuna rek milu ka Basri nincak kana lamaran lalakon anyar anu muga-muga bakal mawa kabagjaan. Bral didoakeun ku bapaknya sing menang kabungahan. Cek Wendi. Sanggeus itu ieuna beres Basri amitan ka Pawendi. Teu poho nganuhunkeun. Terus balik bari mawa Sari anu bakal dijadikeun pembantu rumah tangga ngabantu-bantu Asmaya. Teka catur di jalana Basri geus tepi ka imah. Dibageakeun ku Asmaya ari Sari murungkut eraan. Asa karagok jeung ajrih da geuning bet asup ka gedong sigrong. Ari pangeusina tentara. Nu geus kagolongkeun kana perwira. Tah ieu pibatureun teh mah ngaranna teh Sari. Basri langsung nerangkeun ngeunaan Sari. Puguh we Asmaya teh atuheun pisan. Cika dia Sari sok diuk di dia jeung kuring sok di dia. Asmaya nunjuk kana kursi gireunana. Sari sina diuk satahta jeung pribumi. Tapi Sari teu daekeun da geus nyaho tata krama. Geus ngalaman jadi pembantu. Atuh ge kemok dina ubin. Gigireun Asmaya. Ih, ulah dihanap, sok dina kursi. Ari dipaksa-paksa teuing mah Sari ge pindah kana kursi. Ngan mani ngadaregdeg sieun kasebut culangung, cucungah kadudungan. Atau ngeluk we diukna teh bakat ku era jeung ajri. Sari nahanya hayang digawe. Leres juragan, nya syukur harinya mah. Ta ayeuna ulah asa-asa, langsung bae digawe. Dah memang loba ari
pagawean mah ngan samemehna kuring rek amanat di dieu mah ulah delitannya, ulah pundungan jeung ulah jantungan. Mun aya anu teu ngarti tanyakeun, aya kahayang nyarita, aya naon-naon kudu buru-buru laporan. Ngeunaan pagawean mun geus nyaho ulah kudu diutuh di eta, ulah ngadaguan di naon kitu dititahna ku kuringnya. Leres juragan. Sing singer, sing sonagar deui. Tapi sopan. Ari pagawean anu beratna ukurnya seeh jeung istrika ditambah ku ngurus budak 2. Tapi budaknya geus ada gede edang mewarisi kawas orok. Tah sakitu diantarana sangkan Sari apal kana tugasnya. Asmaya tetep hatena bunga sabab sareretan ge ujug-ujug simpati ka Sari nu memang pikarunyaeun. Sejak diestokeun pisan agan. Hatur nuhun kana piwejangna. Nya syukur atuh. Hayu tuturkeun kuring yuk. Asmaya ka jero dituturkeun ku Sari. Bus ka hiji kamar nu dipake nundaan barang-barang. Lolobana mah cocokan barudak. Asmaya ngaraneg. Ta ieu kamar kosong keur Sari. Pek beresan heula. Barangna pindahkeun ka ditu tuh. Terus sapukeun. Terus dikepel beberes engke dibere kasurna, bantalna jeung simutna. Tah di dieu pitempateun Sari tehnya. Mangga hatur nuhun juragan. Ya pek beresan heula. Da moal lila. Sari teu talangge dibarengan ku hate bunga digawe suhud naker. Sabab eta teh keur tempat manehna sare. Ari Asmaya ngaleos deui nyampeurkeun deui ka salakina nu keur ngabaheuhai bari maca koran. Kumaha wah cocog. Jika nama bager pak, beda sorot panonna. Ya muga-muga we atuh. Da memang gitu pirasat bapak oge. Tapi memeh digawe sinada hareula. Karunya bisa lapareun jeung deui bere keur salin. Da moal hese jigan awakna ya teu jauh jeung mamah lah. Cek Basri nyaheun pisan ka Sari. Ih kantenan atuh. Keun eta mah urusan abdi tapi kumaha ari gajihna pak? Sabaraha cenah? Asmaya nanyakeun gajihna ngarah puguh bahitunganana. Sabab kudu nyieun anggaran deui keur ngagaji pembantu. Soal gaji mah bapak teu nyaho. Nanyakeun ka batur nu geus lila boga pembantu jeung deui tilik we kana kaparigelanana. Ulah ditilik tina sawidang wae. Manehna teh manusia sarua jeung urang. Butuh ajen jeung kanyaah ti papada manusia deui. Pek we atur kumaha mamah eta mah. Hari Pak Wendi teu nyaurkeun. Pak Wendi lain calo. Anjeunna ge teu ningaeun masalah gaji. Tujuan utamana mah hayang nulungan ka Sari. Nu memang perlu ditulungan. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Moal riweuh teuing dajan Karmin teu datang oge da aya Sari. Aeh bari tuang ayeuna. Ayo atuh da geus lapar. Asmaya jeung Basri terus parindah kana meja makan. Brak dahar bangun nikmat. Saterusna Asmaya ngalatih Sari nuduh-nuduhkeun parabot nu aya di dinya. Bisi Sari can apaleun kana alat-alat nu langka keneh. Tapi tetela Sari geus apal geus wawuh geus teu kaku ngagunakeun parabot-parabot nu sipatna modern. Contona kompor gas, kulkas jeung sajabana. Atuh Asmaya teh beuki percaya yen Sari bakal bisa diwarah, bakal lancar kana pagawean. Moal hese pamatahan, harita keneh Sari ngamimitian digawe, geus teu karagok, teu hararese, teu kudu diutuh eta. Akhirna Sari tetep tumetep di Imah Basri,
resmi jadi pembantu rumah tangga. Kalayan ayam tentrem bunga kasararea denungan panuju sabab sari parigal jeung rajin. Ari sari bunga geus teu kudu mikiran dahar jeung pakaian. Malah mah sarege ngeunah ayeuna mah. Di kasuran, di seprean, merenah di hiji kamar, cindek nama pika betaheun. Dina hiji poe, kaparengan harita teh pas sore, Asmaya jeung Basri keur dariuk di tepas bari ralajo TV. Barudakna keur jongjon ngome ular tangga dina teras. Ari sari keur ngomahan piring kotor. Kurunyung Karmin datang. Lempangna semua anu leuleus, jiga anu capek, maningaleng hoy. Manehna rada reuas oge, sabab dihareup aya Basri jeung Asmaya. Hapunten Mang, Bi, abdi rada latih margi aya wagelan. Jug-jug ngomong kitu Karmin teh. Sabab harita mah leuwih ti 2 peuting balikna bari jeung teu puguh alesanana. Teu naon-naon jeung wae gara reureuh ka itu. Tembal Basri teu pati marhatikeun. Atur rada kasigeung hate Karmin teh sok sieun emangna ngamek bus ka kamarna rangsal dituna gek diuk dina kasur bari ngarahuh katara bangun anu bingung sok sieun dalampahanana katohyan ku Basri. Kawan tu geus lila loba ngabohong mun Basri kalembur geus pasti sakabeh kalakuanana bakal kabongkar. Aduh kumaha carana nya yeuh. Aduh sangkana lampan aing ulah kanyahoan ku Kang kumaha carana ya sangkana lampahan aing ulah kanyahoan ku Mang Basri. Nah ulah balik wae kitu atawa kumaha geuning kieu riweuhna baga pamajikan teh. Jaba kudu ngabalanyaan. Tapi kagok asong lah. Ceuk Karmin dina hatena. Baragadal muka baju lung kana kasur, kop kana anu kleos muru ka kamar mandi. Barigok teh mandi ngajenghok, sabab aya anu keur ngomahan piring nu kangen ka manehna. Ceuk entes hate Karmin, saha ieu cenah babu anyar gitu. Ceuk entesna bari mureleng kana punduk sari. Bet dadak dumadak ya jantung Karmin teh ratuk jiga anu tutunggulan. Hate pating sarblak, panona kekereuceuman. Ari nu jadi sababna najan geus lilah henteu patepung bet apal kana dedegan sari. Inget keneh, kana potongan awakna, kana buukna, kana pundukna nu kungsi diusapan kumanehna. Dina mangsa-mangsa anyaran tepung teh saha ieu jiga-jiga budak ngora aya-aya wae pikiran teh yeuh. Cek hatena terus ngusap beungeut miceun pikiran anu lain-lain. Saenggeus rada teteg ngadehem lalaunan. Maksudna masangka nu kukumahan teh ulah reuaseun teuing. Tapi najan dehemna lalaunan cukup matak ngarenjag pikeun sari. Sabab dehemna beda jeung rada tegeug. Ret kagigir treup paamprok jeung paneuteub Karmin. Serlenyap sari asa ngapung. Awakna asa hampang kokoleangan. Luk tungkul curucud cipanon bijil. Satulang sandi asa leuleus.
malah mapiring alas nu dicekel ampir murag. Mitra sakedapan atuh pahuleng-huleng malah cek gerentes hate Sari. Nah jika Kang Karmin nah nya gitu eta teh Kang Karmin cek gerentes hatena galecok ngomongkeun Karmin tapi can wani mastikeun lantaran bisi kasamaran. Da puguh ayeuna mah Karmin teh beda pisan jeung Bareto. Awak bersih, pakaian necis teh jiga-jiga urang desa. Tapi hate Sari teu bisa dipaling. Da puguh beungeut Karmin teh sasat kumalangkang unggal ngaringkang. Ka impi-impi unggal peuting. Estuning peureum kadileubeun tak karasa teh ya kasebutna teh. Ari Karmin saeutik oge teu samar. Yen nu aya hareupeunana teh Sari. Kahiji kaayaan Sari teu loba-robahna. Kaduana geus ngadenge beja ti Harli. Yen Sari indit ka kota rek neangan manehna. Ngan Karmin ngarasa heran. Kumaha mimitina bet Sari aya di dinya. Sari cek Karmin. Sorana dipegeg. Sieun kadenge ku Basri. Beg hate Sari reuwas jiga anu nunutan kagebah. Terus cengkat lalaunan beungeutna sepa. Cipanona ngarencolong jejantungna ratug. Neuteup ka Karmin. Nu sarua keur melong ka manehna. Atuh dua panon bantrok geus teu bisa dicegah deui. Matak surser kana jajantung. Matak ratug tutunggulan. Abdi pun Sari. Pokna Sari can mere jalan bikeun nuluykeun omongan Karmin. Sari mah boga anggapan menyebutkeun ngaran manehna teh salah saurang kulawarga Basri dununganana. Sari, poho deui Kakang. Karmin deku lalaunan. Panonna mureleng kana beungeut Sari hayang sidik pisan. Ari Sari tepuguh cabak jeung surser tepuguh rasa. Sari, nah bet aya di dieu. Akang moal poho. Sari teh urang Campaka. Putra Pak Ading. Nu ngajak ka Bandung neangan Akang. Tapi kunaon bet cicing wae. Piraku poho deui ka Akang. Cek Karmin geus teu asa-asa deui. Ngabudalkeun isi hate. Lat poho kana kakeuheul. Jeung kaceuceup nu kungsi nyayang dina hatena. Kang Karmin, nah abdi teh teu lepat ninggal. Nah ieu teh leres Kang Karmin putra Mang Seno. Buah hate abdi siang wengi. Sari neuteup leungeun ngaleper jajantung ratug. Karmin teu buru-buru ngajawab. Gep leungeunna nyekel pigeulang Sari. Geterna hate karasa ngocor mapai getih. Asa nyetrum kana jajantung Sari. Nambahan kayakinan yen nu aya hareupeunana teh memang Karmin nu keur diteangan. Ulah make cager wahara mitra hanya ka bujeng neng nong. Dinten enjing insyaallah kumang diteraskeun deui. Nuhun kana paratosanna, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.